Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Asep ulung serileutik dina hatena kudu ngaku lamun seug teu dibantu ku Sirawing can tangtu dirina masih bisa pancuh nangtung dina luhur panggung. Malah Asep ulung oge ngarti tahapan ajen pangarti Kiwira sabenerna mah aya di saluhureun tahapan ajen pangartina. Kadenge ku Asep ulung harita sora Sirawing nu nyarita deui. Kade awas Kang Asep. Kade Kiwira bakal ngaronjatkeun ajen ilmu bela dirina Kang Asep. Wayana kitu kudu leuwih waspada jeung iatna. Anu kudu jadi perhatian lain sapasang leungeunna Kang Asep, tapi perhatikeun tah tuur jeung pingpingna Kiwira. Engke teh bakal katingali kumaha kelemahan tina eta anggota badan lawan. Kang Asep dok balangah Kang Asep. Anu penting mah ulah sieun ku tata gerak sapasang leungeunna. Lu mata ngalirkeun kana panon, awas, hati-hati, sing iatna Kang Asep. Asep ulung jadi beuki regreg hatena ngadenge caritan ti Sirawing. Bener we harita Kiwira maju dina rajang. Sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan kacidat cepetna siga anu jadi sababaraha pasang leungeun. Pakupis bari ngaluarkeun sambaran angin panarajang anu matak sentar kana hate lawan. Angin tebakan panarajang sapasang leungeun Kiwira karasa ku Asep ulung lir upama anu nembus kana tulang sandina. Tapi Asep ulung teu kapangaruhan ku eta kaayaan. Kituna teh sabab geus dibejaan leuwih ti heula ku Sirawing. Nu lalajo beuki moyeg jeung ribut teu puguh. Sabab ka Bandungan ayeuna mah lumangsungna tarung teh beda jeung waktu tadi samemeh Asep ulung tandang. Sabab tetela Asep ulung mampu ngimbangan ajen pangartina Kiwira jago kolot anu sakaligus pupuhu lembur Cimerta. Ieu kakala ieu tarung tandingan oi. Wah, hebatnya hebat jajakan nu ngaran Asep ulung teh. Hebat oi. Cik saha kira-kira ceuk lain anu bakal meunang oi. Yah, teuing atuh. Sabab ieu mah duana oge pada rikat jeung pada peulit euy. Sok we Bandungan ku ilaing. Wah. Tapi ari cok dewek mah kalah ka kumaha oge tetep we Kiwira anu bakal meunang atuh euy. Moal aya nu bisa ngelehkeun Kiwira cek dewek mah. Pek we Bandungan ku ilaing. Dewek mah boga pikiran sejen euy. Wah kitu. Eden. Kiwira bakal eleh ku Asep ulung segala mah. Tuh ka mana meuli sia ngomong teh. Kudu eleh ku Asep ulung. Tuh bisa lu kemana-kemana pa isi ti goblok ngomong teh. Tuh bisa eleh ku Kiwira tuh euy. Dewek mah wani tumpangan toh. Merekop na pamajikan dewek keur ilaing lamun nepikeun ka Wira eleh. Bener dewek mah aslina sob. Si laing mah ka mana karap ngomong teh. Marina oge sarudayekeun atuh ka pamajikan si laing mana hapuran, mana sungkayoan, mana sukuna ni pacer. Awas nu geulis wae boga pamajikan. Marina oge sarudayekeun atuh ka pamajikan si laing anu sakitu jelingna sia teh jeung nonglong deui. Wah, ulah ngeunak kitu saling euy. Ka pamajikan aing mah geueuh we. Pamajikan aing sakumaha longlong sakumaha buntet na geueuh we. Leuwih-leuwih ti kita Willy anjir sia tuh ka mana-mana ngomong bacot ku aing kaleng anjing aing sok sia. Aing sareng ngamak. Ada si lain ngahina ka bajar aing. Sok. Naon itu? Jeung ribut sagaruba. Mangas. Era. Uluh atuh dah. Mangas. Tuh tinggal itu. Kiwira bat siga anu semu kade setialikeun. Kalau kade kudu sagaruba. Anjing sekali-kali ngomong sok aing sia bacot ku aing. Lah didinya mimitina. Di mata nyolalaon pan didinya ku mimitina pinawarkeun pamajikan saruba. Mangas. Wah sering kolot wae sia teh goblok. Kitu di antarana anu rarecok ngobrol di antara anu lalajo teh. Harita anu lalajo musirikeun perhatianana kana kajian anu lumangsung dina luhur panggung. Katingali Kiwira memang mundur sababaraha lengkah ka tukang.
Kitu nate sabab Kiwira memang kadese ku gerak panarajangna Asep Ulung anu ngarah ka bagian handap anggota badan lawan. Nyata ngarah kana tuur jeung pingpingna Kiwira. Tapi Kiwira memang jago kolot anu geus asak pangartina. Sanajan bener terus-terusan didese ku panarajangna Asep Ulung. Tapi Kiwira masih kene bisa mertahankeun tangtungan badana ulah nepikeun ka rubuh ti juralit tina luhur panggung. Asep Ulung jadi bingung jeung hareupan eta kaayaan. Keur kitu kadenge deui harita si Rawing nyuara ditujukeun ka Asep Ulung. Kang Asep, hati-hati Kang Asep. Weh, Kang Asep, ulah terus-terusan ngarahkeun panarjang ka bagian handap, Kang. Ayeuna mah arahkeun panarjang kana dada belah kenca, Kang Asep. Suku katuhu nyapu kana kuda-kuda, terus leungeun kenca solokeun kana iga burung lawan. Mangka Kiwira teh bakal rubuh turun tina luhur panggung grapek ajaran. Sok Kang Asep, konsentrasi Kang Asep, konsentrasi. Menang katerangan seperti gitu ti si Rawing. Geus teu micen di waktu Asep Ulung gancang ngalaksanakeun pituduh ti si Rawing. Kajadian saterusna memang di luar dugaan Kiwira anu harita ngarasa kaget lain di kieuna sabab ruang gerakna jadi katutup ku gerakan lawan. Kiwira oge teu sadar mun dampal sukuna geus aya dina bibir panggung. Akhirna geus teu bisa dipondah deui Kiwira kapaksa luncat turun tina luhur panggung nyingkahan kuda-kudana anu bakal disapu ku sukuna Asep Ulung. Nulalajo jadi pahibut teu puguh sabab kajadian lumangsung bener-bener di luar dugaan. Kiwira jago kolot teh ngalaman turun tina luhur panggung mangsa adu hareupan ijen jajaten ngalawanan Asep Ulung. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya pikeun sakabeh anu lalajo dina waktu harita. Nu lalajo pahibut recok jeung pada baturna. Ya, cek dewek oge Kiwira nu bakal jajaten ka Asep Ulung. Percaya ka aing anjir. Oh, no. Waduh, sangka euy. Eta Asep Ulung bener-bener hebat urang wana eta euy. Asep Ulung euy. Moal kitu bobatonna aib kumis mah atau bobatonna ujang jeding. Wah, anjir ulung eta tindakan ale anjir jurus anjir tuh serang anjir. Bisa ngelekeun Kiwira anjir aing terus serang tah. Puas aing gua. Ger. Nu lalajo surak ambal-ambalan. Si Rawing anu pangheulana ngagorowok bari ngacungkeun leungeun katuhuna ka luhur. Hidup Asep Ulung, hidup. Hidup. Asep Ulung jago tanpa tandingan. Saksian Bandungan ku sararea euy. Kiwira turun tina luhur panggung eleh ku Asep Ulung. Hidup. Hidup. Hidup euy Asep Ulung euy. Asep Ulung memang ulung. Hidup. Ya bener ya. Waduh, hidup Asep Ulung. Luar biasa hebat je Asep Ulung anjir. Bisa anjir aing mah. Asep Ulung hebat anjir. Sora si Rawing anu dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Ngalini sora anu lalajo anu recok pahibut teu puguh. Sedengkeun Asep Ulung harita datang nyamperkeun ka lebah si Rawing anu keur ngacung-ngacungkeun leungeun katuhuna. Sanggeusna deukeut, Asep Ulung terus nyarita ka si Rawing. Akang bener-bener ngarasa kautangan budi ai Rawing. Sabab lamun dieu patempatan teh aya ai Rawing. Atawa aya pitulungna ai Rawing. Duga kumaha nasib akang dina waktu ayeuna. Dina mangsa nying hareupan Kiwira anu tapan ajen pangartina. Sabenerna mah leuwih punyuh tibatan akang ai. Pokona mah wirujeng Kang Asep ah. Nu jelas Kang Asep bakal kawin bakal kawin jeung Nyiwiarsi. Mangkaning awewe cenah Kang. Duh, sigana mah jadi ya pakaulan nyate atawa mais kadu teh ye Kang.
Aduh Mangganding eta Nyi Wiarsih teh cenah gelis Kang Asep. Gelis lain kaulinan endah lain pupulasan Kang. Langeor alus ke patah sampulur ku alus laur. Aduh, jadi pengen aku. Ya, tapi tetap dalam untuk aya rawing mah Akang teh moal bisa menang Yi. Eta mah kabeneran we Kang, kabeneran. Pangeran anu ngatur eta mah Kang lain urusan abdi mah darma naon teh ikhtiar we. Mangusahakeun sangkan Kang Asep menang gitu. Da si dikuring mah teu bisa neon-neon atuh Kang Asep aslina pretah. Teu bisa nonon kumaha ari aya rawing. Apana anu ayeuna tumiba ka Akang teh sasat bantuan ti Ayi Rawing. Da jelas ki berarti sakitu kuatna atuh Ayi. Mun taya bantuan ti Ayi Rawing mah aduh kating kumaha jadina. Buating di dieu nu kadese. Kudu loba pikiran enak mah Kang Asep nu penting pokokna mah Akang bakal kawin win bakal kawin takual ucisnya. Bakal kawin ka Nyi Wiarsih mangkaning gelis jabaning awewe cenah. Aduh majarkeun teh loba nu nyebutkeun si dempok biola cenah, si cangkeng lagi si lengkeh lir ibarat papanting. Duh. Teulila panata acara naik kana luhur panggung. Bakal ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu lumangsung dina waktu harita. Yen Asep Ulung jadi patandang unggulan nyata mampu ngungkulan ajen pangartina Kiwira. Panata acara ngabagikeun paneuteup ka sakur anu lalajo mangrupa pangeusi eta pilemburan. Teulila terus kamimitian biantara. Tes ka sakabeh pangeusi pelemuran anu pada kumpul ngariung. Sim kuring asmana nu ngayakeun ieu sembara mungguh ngerasa bungah jeung bagja sabab tetela nyata ka Bandungan ku sarerea yen jajaka anu ngaran Asep Ulung dirina geus jadi patana unggulan. Dina harti geus jadi patanang anu leuwih punjul batan anu lian. Hei bo hei anu reuneuh tong gagasangan di luhur meja bo. Hei aduh Gusti nu Agung barau pisan penonton teh. Weh mang aki-aki. Hei. Aduh eta kolor jeung soek dia lu katingali teh bueukna tah. Weh tong tetrikan kana tangga peutai. Hei. Duh punten palawargi ye. Duh barandal pisan di penonton. Weh. Nanar. Hei jang nanar. Usep, weh. Turun. Aduh tong tatekan kana surang gaborobot. Urang maksulan deui ibu-ibu bapak-bapak pawargi sadayana. Yen kasaksian kurang sadaya lehna Asep Ulung dina ieu kasemetan teh jadi patandang anu unggul. Dina harti geus jadi patandang anu leuwih punjul batan anu lian. Sakaligus oge geus bisa ngungkulan aja pangartina Kiwira. Wayana kitu luyus sareng aturan lumaku mangka jelas geus jadi hiji katangtuan yen Asep Ulung bakal menang kahormatan jadi pisalakieunana Nyi Wiarsih alias bakal jadi minantuna Kiwira. Wayana kitu hayu urang bagiakeun ieu Asep Ulung. Hidup Asep Ulung. Hidup. Hidup Asep Ulung. Hidup. Nu lalajo ngajawab saur manuk meh bareng. Nu lalajo moyeg tinggal ro sorana mubuh ngaguruh lir upama sayang nyiruan runtuh. Panata acara ngangkat leungeun katuh Asep Ulung ka luhur malah Kiwira oge geus aya di luhur panggung nangtung digigireun Asep Ulung. Sanggeusna kaayaan jadi tenang harita di antara nu lalajo aya nu nyarita kadenge jelas ku sarerea nu aya di dinya. Waduh. Langsung aja sembara memang hebat euy. Tapi kaunggulan Asep Ulung kabilang teu murni itu serang. Sabab aya pihak anu ngabantu. Jadi kuayana kitu henteu sah. Terus terang kalicikan kalimpudan kana lumangsung ieu sembara. Puguh we sakabeh jalma kaget ngadengen caritan eta jajaka nu buukna panjang ngarumbay.
sarta dina tonggongna ngadaplok pedang. Anu teu weleh mimilu ka mana dina rumingkang. Si Rawing rada ngageter hatena. Sabab diri kana ciri-cirina eta Jajaka bet jadi inget kana caritaan Balarea anu kungsi ngaranapan jadi korban si Jajaka anu ngaran Jakabanda. Asep Ulung anu ngarasa dibantu ku si Rawing pangna bisa menangkeun sayembara harita gancang maju ka hareup, tapi leungeunna dibedol ku si Rawing bari nyarita lalaunan. Tenang heula Kang Asep, tenang heula. Ulah waka kaburu ku nafsu Kang Asep. Sabab nilika tangtunganana eta jalma teh jelas lain jalma samanea Kang Asep. Malah mun teu salah nebak ieu sigana mah anu disebut si Jakabandang teh ya Kang Asep. Sok sanajan si Rawing ngomong teh lalaunan, tapi tetela kadenge kalawan jelas ku Jakabandang. Saterusna si Jakabandang nyarita, katinggalina mah ukur ku nyemwungkul, tapi kadenge cukup jelas ku si Rawing. Memang bener, kuring anu katelah si Jakabandang, anu ngaran Asep Ulung teu bener make jeung jadi patandang unggulan. Sabab dina kudu rumasa geus dipantu kudu diandi ka Rawing. Kitu kayan lumaku dina ieu sayembara. Asep Ulung anu memang rumasa bisa menang sayembara teh lantar dibantu ku si Rawing. Ngadengi caritaan ti Jakabandang mubuh jadi ngaheap panas hatena. Ngan untung leungeunna dicekelan ku si Rawing. Puguh si Rawing surti tahapan ajen pangartina si Jakabandang teu bisa dianggap enteng. Geus mindeng lembur atawa daerah anu kaambah ku si Jakabandang teu weleh aya nu jadi korban tindak kekejebana si Jakabandang. Sakabeh nu lalajo harita musirikeun paneuteupeuna kalebah Jajaka anu ngaran Jakabandang. Kaayanana memang kawilang narik perhatian. Buu kena anu panjang make iket tina kulit macan. Bajuna kawilang gombrang, dina tonggongna ngadaplok pedang. Estu matak seber kana hate pikeun jalma nu ningalina. Kiwira anu aya di luhur panggung kawilang ngaranjug hatena. Bet jadi inget kana nasib anu jadi dulurna anu neulah Ki Lombok panepikeun ka ajalna teh ku si Jakabanda. Curelat cilung. Kiwira ngajurat luncat turun tina luhur panggung terus muru kalebah si Jakabandang. Nulala jonjingrai mere jalan ka Kiwira di Bandung ku hate anu kegetegan. Sorot panon Kiwira semu hurung. Dirina geus mindeng meunang beja ngeunaan kajadian-kajadian nu ditebarkeun ku si Jakabandang. Anu paling akhir pisan nyata dulurna anu neulah Ki Lombok ajal ku eta jalma. Teu matak aneh mun Kiwira langsung ka hudang amarahna. Jadi andi anu katelah si Jakabandang teh. Anu geus mindeng neparkeun mamalah di unggal tempat. Hade. Ayeuna sigana bae geus ngacolo andi kana datang ka dieu. Bisi andi ka hayang nyaho, yeuh kula anu katelah Kiwira kabilang dulurna Ki Lombok. Inget keneh Andika ka Ki Lombok anu jadi korban sabatan pedang Andika. Jakabandang ngaluarkeun sorat tina irungna. Paromanah teu robah, susah pikeun ditebakna. Naha keur bungah atawa keur ambak. Mun ceuk istilah kiwari mah wajah dingin teh disebutna. Beuki loba nu jadi korban. Bakal bagi kabuka mata sakabeh jalma yen moal aya dua jago di ieu kolong langit. Jago tanpa tandingan iwal ti si Raja Pedang. Bisi panasaran geuna tatan-tatan gesan miang ka neraka. Jakabandang nyaritana datar bangun anu teu ningali sabelah mata. Teutepanana lir upama anu nembus kana jajantung Kiwira. Si Rawing jeung Asep Ulung talurun tina luhur panggung sabab ningali kana galagatna geus moal bisa disingkahan deui lumangsungna tarung antara Kiwira adu hareupan jeung si Jakabandang. Malah keur si Rawing mah kawilang kabeneran pisan sabab geus lila dirina kaentreupan ku rasa panasaran pikeun tepung lawung jeung si Jakabandang anu dina akhir-akhir ieu ngaranna pada nyaritakeun ku Balarea.
pang-pangna mah kekejemanana dina ngalawan jiwa lawan teu ngicipkeun atawa teu ngicipkeun mata ceuk paribasana. Sikep jeung caritaan Jaka Bandang anu teu ningali sabelah mata ka dirina ngajadikeun Ki Wira bener-bener asa dihina. Beungeut Ki Wira jadi peureum ngembang wera lir upama beusi atah meuleum. Teu lila Ki Wira terus nyarita di ka Jaka Bandang. Hei Jaka Bandang, Andika montong sombong. Ye diri kula sanajan leuwih kolot batan Andika, tapi dina hal tanaga jeung pangabisa moal make kudu nguyang ka batu deuleu. Keuna ngaluarkeun tah pedang anu aya di togong teh. Ulah jadi penasaran hayang ngacajal kahebatan si Raja Pedang. Sok bodor. Ulah rek nyangka laki mangkaluk ya bodor. Ki Wira nitah malunur jauh ka pangeussi lembur anu lalajo sangkan merelahan anu lega jeung laluasa mangsa dirina adu harepan ngalawanan Jaka Bandang. Ari Jaka Bandang masih keneh tetep pancuh dina tangtunganana bari netep seukeut. Paromanana henteu robah tayariuk ambek atawa seuri. Teu lila terus nyarita bangun anu daek henteu-henteu. Jadi hayang nyusul si Lombok anu geus aya di neraka. Hade ulah nyalakeun kuring. Satiap nu hayang ajal ku pedang ulah nganu harti. Kudu rela babatok na ngakelenceng leupas tina beheungna. Ki Wira nepikeun ngageletar leungeunna. Panonna ngakiler ka salah saurang muridna nu aya di dinya. Mere isara sangkan dialungkeun bedog. Atuh bedog teh dialungkeun ku muridna. Satkep. Tapisna keur gagang bedog teh ditewa ku Ki Wira. Wontong waka sombong jeung takabur sia Jaka Bandang. Dewek montong disarwakeun jeung jalma sejen anu geus binasa jadi korban pedang Andika leuleuh. Urang tangtukeun deuleu nah dewek atawa si lain anu bakal ngalungsar di ieu patempatan. Urang pastikeun deuleu ayeuna saha anu leuwih unggul. Asunya si lain anu bakal ngalungsar mah ceuk Jaka Bandang nyaritana datar. Sikep jeung paromanah henteu robah ngajanten nangtung netep seukeut lawan. Urang ajar sia. Teu ningali sebelah mata ka dewek deuleu sia. Rasakeun ye sesegeta bedog cewek lupakan ningas beung maneh setan rasakeun sia. Iya iya huma curela cilung hiu kuila sauk bubukiu bedog dina leungeun Ki Wira ngarah kana beheungna Jaka Bandang. Duka teh iraha nyabut pedangnya nyahonya bedog Ki Wira geus ngoleweng ka gigir ditakis ku pedangna si Jaka Bandang. Hiuk terang. Bareng jeung ngolewangna bedog Ki Wira, karasa aya semeran angin anu tiis kana dadana Ki Wira. Ngakeun Ki Wira luncat ka tukang, berat. Baju Ki Wira soek lebah, dada parat kana peuteungna, peunang ku sabetan pedangna si Jaka Bandang. Kesang tiis renung dina tarang jeung beuheung Ki Wira. Puguh kakara harita keur Ki Wira mah nying hareupan lawan anu saperti kitu. Ukur sageprakan bedogna geus ngoleweng ka gigir kadorong ku tanaga takisan sakaligus dadana meh bae kabeunangan ku pedang lawan. Kanyataan tu puguh matak wirang keur dirina. Curelacung. Sok. Bubukiu. Bubukuku. Memeh Ki Wira bisa mancukeun di tangtunganana. Harita Jaka Bandang geus nyusul tepos ku panarajang susulan. Pedang dina leungeun si Jaka Bandang ukur mangrupa sakulung sinar bodas. Anu sakapeung mah teu katinggali naha di cepengan atawa henteu pedang teh ku si Jaka Bandang. Saking ku cepet-cepetna jeung hebatna ilmu pedang si Jaka Bandang. Angin samuran pedang si Jaka Bandang nebarkeun hawa tiis
anu nembus kana satulang sandi. Kiwira galagapan mundur ka tukang bari metakeun bedogna sabab dada beuheung iga burung jeung beuteung oge cangkeng. Mesar tiap anggota badan harita kakurung ku serangan lawan. Trang! 2 kali Kiwira nakis pedang lawan. Tapi di luar dugaan dadana langsung dihantam ku tajongan Jakabana. Hiuk cebrot dahak bangkir. Kiwira ngagero kaget jeung nyeri. Meme bisa nangtukeun sikep penakar tinggali sinar pedang dina leungeun Jakabanda geus maju deui ngarah kana peuheung terus turun ka handap rek diparatkeun kana peuteung sakumaha tiap-tiap anu jadi korban sabetan pedangna. Panarajang Jakabandang memang kawilang jurus-jurus anu ampuh, turut kejam jeung telengas. Bangun anu teu mereka sempetan pikeun senghapa napas sigana teh. Si Rawing anu merhatikeun kana lumangsungna kajadian geus boga kayakinan Kiwira memang moal mampu nyingkahan datangna panarajang anu saperti kitu. Curelat cilung. Jirim si Rawing harita ngacurelat cepetna keran teu beda ti kalangkang. Saterusna badan Kiwira disambar ku si Rawing temikeun mun Kiwira jadi korban sabetan pedangna si Jakabandang. Seruk, hiu, plos. Sabetan pedang si Jakabandang ukurnya bet tempat kosong. Sabab jirim Kiwira geus eueuh di tempatna. Kiwira narik napas panjang. Sedengkeun si Rawing merenahkeun Kiwira teu jauh ti Asep Ulung bari terus harita nyarita ka Kiwira. Aduh, hampura ya Kiwira. Wayahna kuring jadi mawa Kiwira ka dieu ye. Si Jakabandang lain lawan anu saimbang Ki. Manehna geus bayangan dina ngalajiwa lawan. Sok jeung Kang Asep lah di dieu nyakinya. Kuring geus lila hayang panggih, hayang tepung lawung jeung si Jakabandang ye. Kiwira teu antep ka si Rawing bari terus ngomong lalaunan. Syukur kula aya nu nyalametkeun. Memang lain heureuy si Jakabandang ngahabayakeun. Kula meh bae ngalayang jiwa lamun teu buru-buru ditulungan mah duh. Asep Ulung oge milu harita nyarita ditujukeun ka si Rawing. Jadi maksud ai Rawing teh ayeuna rek ngahareupan si Jakabandang ji. Kade masing waspada yi. Sabab jelas panarajang si Jakabandang teh kawilang kejem jeung telengas si. Kade ulah nepikeun ka balangah yi. Asep Ulung beut ngarasar salempang. Sok sieun si Rawing eleh wawasen ku si Jakabandang. Si Rawing seuri beritus nyarita deui. Nya tenang atuh Kang Asep. Si Jakabandang memang tara mere ampun kanu jadi lawan. Malah geus loba anu jadi korban kekejemanana. Puguh anu keur diteangan teh memang kuring Kang Asep, sabab mena hayang ngalajiwa kuring. Sok daguan di dia. Ngeunah mun dahar tarase ye wayah ge dipulungkeun kana sangu haneut terus ditumpangan ku kopeah. Aduh. Hiya! Sok curelat cilung. Jirim si Rawing luncat ka belesat. Calagedeg. Jirim si Rawing geus mancuh nangtung di hareupeun si Jakabandang anu tembong pedangna. Geus asup kana sarangkana anu ngadaplok dina tonggongna. Si Rawing nyerenge seuri ka Jakabandang bari terus nyarita. Ari Sugan teh anu ngaran Jakabandung teh Jakabandung. Jakabandang teh anu sok bari mawa Japati. Nyamun init-initan teh bari jeung sok ngabandangan Japati gitu. Ari PT kalakah mamawa pedang geuningan. Kumaha yeuh ayeuna lur? Jakabandang neuteup seukeut ka si Rawing bari terus nyarita. Cukup lila nambah kau nggak tempat. Lila, kau lah nambah kau nggak tempat. Nu ditiangan taya deui kajabat ti Andi Kanawing. Ngajero pisan ayeuna panggih di dieu. Sabab si Jakabandang salah saurang jago anu bakal miluan kana sayembara jiwa Nawing. Oh, gitu. Hebat atuh bro. Hebat banget sih. Jakabandang datang-datang ngajakan tandang.
kan hanyakal akang ngadadaknya sabab Jaka Bandang bakal ajal. Untung loba batur Sirawing. 1000 jago bisa rubuh ku Andika. Tapi dina poe ieu mangrupa poe anu panungtungan pikeun Andika. Geus moal bisa ningali deui meletekna panon poe dulu Rawing. Aduh. Nyaan Edun. Edun tah ancaman teh Jaka Bandang. Nganyaritana ulah jeung kuring. Kudu kana tarumpah tah ngomongna teh grasok atawa kana bool ucing. Lamun memang keukeuh hayang jiwa kuring, taya bayana Jaka Bandang oceh. Kuring memang geus lila hayang tepung jeung anu ngaran Jaka Banduang gitu. Anu cenah hebat dina ngajajana teh ngajagal jiwa jalma. Sok urang olahraga yeuh urang ngaredok di dia yeuh. Ngaredok bisul gerang ngeunah wayah kieu mah. Dua jirim adu hareupan pada pancuh dina tangtunganana. Nu lalajo pada nyingrai beuki jauh. Sedengkeun Ki Wira anu ngawaskeun jeung Asep Ulung kalebah dua jirim anu keur adu hareupan. Ki Wira ngareret ka Asep Ulung bari nyarita. Saja bener jajakan nulungan kula tina ancaman parajang si Jaka Bandang teh Asep Ulung. Ulah bener-bener untung bisa jadi salamatkeun ku leulina. Mun teu buru-buru tulungan mah jang kula diwakal ngalayang jiwa Asep Ulung. Memang bener hebat ilmu pedangna si Jaka Bandang teh. Asep Ulung malik neuteup ka Ki Wira bari tos ngawalon. Memang si Jaka Bandang lain pitandingan urang Ki Wira. Tayeuna anu keur adu hareupan jeung si Jaka Bandang teh sarta anu tadi nyelapkeun jiwa Ki Wira taya lian nyatana Sirawing eta teh Ki Sirawing. Ki Wira robah paroman beungeutna. Kaget ngadenge disebut ngaran Sirawing. Ki Wira harita terus carita deui. Sirawing. Maksud Asep Ulung teh Sirawing anu disembarakeun jiwana teh alin. Waduh. Bener mata kaget. Ali sugan teh lain Sirawing. Paingan si Jaka Bandang datang ka dieu atuh. Sabab nulutkeun katerangan murid Ki Lombok mah si Jaka Bandang teh keur neangan Sirawing. Bener bahaya lamun kitu mah. Bahaya kayaan dina waktu ayeuna. Sirawing jelas ieu mah ancam bahaya. Lamun perlu urang kudu ngabantu ka Sirawing. Urang bantu ieu mah Asep Ulung. Waduh. Tapi kuring percaya Ki. Sirawing moal gampang kitu wae eleh wawasen ku si Jaka Bandang Ki. Tinggal we ge Asep Ulung mereka yakinan ka Ki Wira yen Sirawing teh moal gampang kitu bae eleh wawasen ku si Jaka Bandang anu jadi lawan. Angin ngadadak nebak ngagelebug. Buuk si Jaka Bandang anu panjang ririaban ketebak angin itu deui baju Sirawing. Dua jirim pada adu hareupan. Silih pencrong bangun keur silih taksir mangsana maju muka panarajang. Sirawing oge sadar yen lawan anu sing hareupanana dina waktu harita lain jago samarangan. Mun inget kana caritaan Ki Debreng guruna. Yen aya dua jago anu kawilang bakal berat di sing hareupan ku dirina nyata Jaka Bandang jeung Komara Dewa Asmara. Duanana kudu bener-bener asup kana hitungan dirina. Sabab can bisa diukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangartina. Sakabeh jalma anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian teu sirih kepada nahan napas. Kitu deui Ki Wira jeung Asep Ulung. Curelar. Cilong. Teka nyahoan kumaha jeung iraha nyabut pedangna. Nyaho-nyaho sinar pedang si Jaka Bandang geus ngarah ngancam kana beheung terus kana dadana Sirawing. Tapi lawan Jaka Bandang ayeuna Sirawing anu nyata nyangking ulin karuhunan. Dina tata gerak jurus Mega Malang jirim Sirawing ngacurelat di antara kolebata sinar pedang lawan dina jurus-jurus kilat bajrana. Anu kacepetan gerakna lin upama kilat. Sirawing metakeun leungeun katuhuna anu nyidem kakuatan rosa. Leungeun anu geseng hideung.
rek ngarah kana dadana Jaka Bandang. Tapi si Jaka Bandang gancang ngabendung ku leungeun kencana hiuk hiuk das. Jari jeug si Rawing jeung Jaka Bandang pada ngajari jeug menul ka tukang. Tapi Jaka Bandang geus ngajor ati luncatna rajang. Si Rawing kawilang kaget oge sabab ku bantrokan dua leungeun anu ngandung kekuatan tenaga lapisan tadi. Jelas kekuatan tenaga lapisan si Rawing jeung Jaka Bandang kawilang saimbang. Kolebat sinar pedang si Jaka Bandang jadi mangrupa sagulung sinar bodas anu ngurung karena tangtungan badan lawan. Si Rawing metakeun runtuyan jurus-jurus tina ulin karuhunan ti mimiti jurus kembang sari, geni pamati jeung daun paniru. Bikin ngimbangan kecepatan pedang lawan, si Rawing ngagunakeun jurus banyu panglumpuh. Jirim si Rawing jojorelatan di antara kolebatna pedang lawan. Memang hebat tata gerak nu dilakukeun ku Jaka Bandang dina waktu harita. Lamun segelain si Rawing anu jadi lawana geus tangtu bakal ngalayang jiwana. Sabab pedang si Jaka Bandang lir upama anu aya mataan bisa nuturikeun ka mana bae kolebatna jirim atawa badan lawan. Dua jirim harita kabaud ku talung tandingan dina tahapan anu susah pikeun diimeutanana. Pikeun jago anu masih keneh atah pangartina tangtu bakal susah pikeun nangtukeun mana jirim si Rawing atawa Jaka Bandang saking ku cepet-cepetna gerakan anu keur tarung tandingan dina waktu harita. Jaka Bandang kudu ngaku dan jor hatina sabab waktosna seueur. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos teu nyakapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.